Tapi mata ditenggelan pandicai. Henteu, alhamdulillah ngade talian hungkul mate. Mate kan merenjuk-juk teh inget bakat kurewas jika ada sapoek bumi alam teh. Akan baik alhamdulillah itu di kumaha emak. Cek Pak Haji Hamid bari jeung tuluy lampanan surat ti urang. Mana-mana nen kadeukeun. Cing. Aduh, teu katinggalinya ieu mah. Cing, koden dibacakeun atuh. Nya sok den aoskeun. Geus kitu mah tuluy dibaca atuh ku urang. Hampura Deni, kuring lain telengas, kuring lain dek meres. Jeung kuring teu hayang maehan pamajikan haji. Kuring apal Haji jeung Deni init kateun si Mirda, ibu punten nya Bu. Aos ke saujratna we Den. Baca ke saujratna tong sieun. Sok-sok bacakeun kumaha. Kuring nyaho. Haji jeung Deni arinit ka Jakarta, dek ngabalakakeun dek ngabejakeun masalah ieu budak. Tangtuna si Mirda bakal percayaeun, si Hadi bakal percayaeun. Wayana kitu, bener, ku kuring di aku. Yen si Uten teh nyaeta si Anggara anu dicokot ti leutik ku kuring. Aet kade. Kuring lain dek meres, kuring lain dek binasa. Lamun si Hadi, si Mirda hayang nyokot deui ieu si Anggara alias si Uten, kuring moal diulahkeun, tapi kuring minta tebusan sagede 50 juta. Kurang ajar pisan. Cakedak Pak Haji. Ras kumaha cenah Den? Lajengkeun nya Bu. Nya sok Den lajeng ke saujratna we. Lamun si Mirda, si Hadi hayang nyokot ieu budak, kudu mawa duit 50 juta tur tak ulah ngomong kanu berwajib jeung ulah laporan kanu berwajib. Dek si Hadi, dek si Mirda asal sosoranganan mawa duit 50 juta, ieu budak bakal dipasrahkeun. Kuring mere waktu karanjeun dina 7 poe ieu. Lamun eueuh hampura. Lamun budak paragat nyawana. Anggara, ya Allah. Anggara, nah nasib hidup teh unik kieu teuing co. Bacakeun deui Deni. Teruskeun naon cenah. Duit bawa 50 juta datang ka imah kuring. Engke kuring mere pitunjuk sanggeusna Mirda atawa si Hadi datang ka imah kuring. Wassalam Acep Akim. Astagfirullahaladzim Pak Haji. Kurang ajar, haram jadah, nugelo wergaduh. Astagfirullahaladzim. Anggara. Kumaha Neng? Neng Pak Haji ayeuna nyingareupan eta jelemat. Mending kumaha? Entong Pak Haji wios. Abdi bade ikhtiar heula Pak Haji. Wengi ayeuna abdi bade ka Jakarta heula. Naon anu aya bade diical. Dika nyalametkeun Anggara. Ke. Ai keluarga Neng di Cimahi aya teu nu bisa diajak padami. Moal aya Pak Haji. Apaan cek Neng keluarga teh di Cimahi. Bila aku teh ya pedulina atuh. Atawa Pak Haji nepungan ka ditu. Atuh kedah Pak Haji. Cenah kamari aya dulu-dulu Neng ti Cimahi ka Jakarta. Eta mah keluarga tipun lajeng ti almarhum. Ai keluarga ti Neng teh aya saurang-urang acan Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Hampura ya Pak Haji dek nanya kan Neng. Ari indung bapak Neng orang Cimahi asli keluarga deus. Sanes Pak Haji. Sanes. Eta marama kukut Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Jadi eta nu di Cimahi teh sanes keluarga deus.
Sanes Paji. Saur saha eta sanes keluarga deus teh? Saur Mawari Paji. Saha Mawari teh atuh? Anjeunna nu ngabantosan pun bapak sareng pun biang. Sawaktos anjeunna nuju usaha kapungkur. Kumaha cenah cek Mawari eta teh kumaha? Nyariosna ka Neng teh kumaha cenah? Saurna abdi teh cenah anu ditulungan ku pun bapak. Abdi palit di Citarum cenah Pak Haji kapungkur nuju pun bapak aya di daya kolot. Anjeunna menakan abdi nuju ka sana palit Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Neng palit. Mun Pak Haji. Neng, ini asa kagagas Pak Haji teh. Pak Haji teh Neng, boga budak ke bawah palid. Pak Haji teh keur usum cicing di Ciparai geula teh. Boga budak awewe ke bawah palid teh pikir ka ayeuna teu kapanggih Neng. Budak Pak Haji teh aya tanda dina tonggongna Neng. Tanda Pak Haji. Tanda Pak Haji. Nya gelepak teh atuh. Bumirda ngagelepak pingsan sawaktu harita. Aduh ya Allah, mak nyokot bantal, mak bantal. Den, si mama teu kuateun kudu nyokot bantal lompat ka ditu. Urang gura giru atuh lompat ke kamar, nyokot bantal sok atuh Bumirda di bantalan sirahna. Cing den, taekeun ka dieu ya. Urang kana korsikeun. Tuluy Bumirda kuduaan dipayang, disarekeun dina kursi di tengah imah. Bumirda ngareum prapisan. Kumaha Haji tuluy disimutan, terutama Haji jeung Pak Haji Hamid gek atuh diuk di tengah imah dina karepet jeung urang ngariung tiluan. Mak, boa Neng Mirda teh. Urang pastikeun heula mending oge bapak. Urang teu bisa ngomongan tungkul we na waktu harita. Keur kitu urang gerentes dina jero hate. Lamun teh maksudna nya ieu Bu Mirda teh budakna Pak Haji Hamid. Duh, Gusti Nu Agung. Ieu takdir panginten ngahijikeunana sapertos kieu. Geus kitu urang nyidik-nyidikeun beungeutna Bu Mirda. Sakoleretannya pisan atuh meuni karek nyadar urang oge. Ti gigir mah.